Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah dinandangat ayeuna Mang Cecep Gor Bacep tiasa nepangan di pamirsa dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda dinten kamari anu judulna Mapai Jalan ka Naraka bagian katilu. Ieu yasana Kimasram. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngalaik ngomen kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kakara oge dan Parman rek ngajawab tok tok trok trok trok. Kadenge di luar aya nu keketrok bari pupuntenan. Horeng nu di luar teh Lurah Tarman jeung Juragan Burhan anu maksudna rek nagih teh sakumaha nu geus dijangjikeun kamari ku Den Parman. Gening Palurah mangga acalik. Sur Juragan Suryaman mani dareh deh. Suk Lurah Tarman jeung Juragan Burhan ka jero gek dariuk. Cai-cai atuh min. Neng Rukmini gancang ka tukang telila geus balik deui bari nanggai baki dieusi 3 gelas si kopi. Sok ditunda luhureun meja. Sok dileueut geura. Sok han caina diinum. Ditampi cuk Lurah Tarman. Kumaha Kang? Daramang di dieu. Aduh geuning Ahmad jeung Mimin geus galedenya cek Juragan Burhan bari marah mai teu siga-siga jelema nu rek ngabogaan maksud teu hade. Pangestu Kang aya berkahna ulin atuh ka ditu mah sakalian bawa Mimin bimae mah hayangan panggih cek Juragan Burhan. Mangga Mang sanes waktu supami salse tembal Den Ahmad semunu hormat. Jep sakedapan mah jempe komoden Parman mah ti tadi oge jarang nyarita. Sanggeus sawatara lila. Sanggeus menang sawatara lilana pok Juragan Suryaman naros pamaksudan tamuna. Sanes Palurah abdi mah mani asa kurareuwas. Sisinan teuneun Palurah keur sarurumpaheun ka rorompok. Bade aya pikeun naon Palurah teh. Anjang sono bae kan. Rehna tos lamin teu patepang. Hari kadua nama maksad bade aya kaperyogian katuang putra Den Parman timbal Lurah Tarman bari ngareret ka Den Parman. Sumuhun maksad naon teh ya? Nanging satacan oge pun dan abdi tos kumawantun. Teu sawios-wios mangga aya pikeun naon Palurah teh. Ieu kan abdi teh sejak katuang putra rehna tuang putra jalir jangje bae. Nyaku margi abi nuju ka pepet ku artos isin-isin oge abi teh dongkap. Jalir jang iku mah naboga dosa naon Parman teh. Sumuhun mama anu disanggamkeun ku abi teh abdi gadosa metan ka Palurah lamin atos 3 sasi. Tembal Den Parman bari ngareret ka Juragan Burhan anu direret ngiceupan mere isyarat. Telepat Kang abdi oge nyaksian ayeuna dibantun ku Palurah ka dieu teh. Nyata Kang saksi bilih akang kirang kepercayaan cek Juragan Burhan bisa pisan ngomong na teh. Janten Palurah teh nambutkeun artos kapun anak cek Juragan Suryaman katara pisan paromanan robah jadi eceuy beureum tina ku ambak ka Den Parman jeung naka Lurah Tarman asa wirang pisan ku kalakuan nu jadi anak. Sumuhun mama tembal Den Parman miheulaan ngajawab, dumesieun Lurah Tarman salah pok. Nah, atuh Parman teh wawanianan nginjem duit kawas nu boga keur mayarna. Teu sangka Parman teh ngerakeun kolot. Duh Parman,
punten wae palurah, pun anak tos ngariweuhkeun salira. Teu sawios kan, data oge upami abdi henteu nuju kapepet ku artos mah, moal bade disuhunkeun ayeuna-ayeuna teh Balurah Tarman. Sabaraha pun anak teh nambutna? 200 rupiah juragan. Aduh, gening be. Nah dipake naon duitna teh man? 200 teh lain duit saeutik. Heran mama mah dipake naon duit nu sakitu lobana teh. Da piraku ari dipake keur keperluan Parman mah. Apan menta jajan, menta pake mah tikolot keneh. Cing ka mama ayeuna terus terang. Kitu deui ka palurah. Urut naon nepi ka Parman boga hutang nu sakitu lobana teh. Sur juragan Suryaman bari gogodag semunu cangcaya. Jap jempe deui kabeh bingung ku pijawabeun terus terang kumaha henteu kumaha. Ret dan Parman ngareret ka Lurah Tarman terus ka Juragan Burhan siga nunggu mahakeun. Juragan Burhan surti pok wae nyarita. Nyata tukang, Parman teh geuning kagoda ku ngadu hayam. Nya nepi ka elehna terus ngahutang ka Bapak Lurah. Nya hutangna teh 200 perakang. Gebeg Juragan Suryaman ngaranjuk barang nguping caritaan Juragan Burhan kitu teh. Salirana ngalapar ret kaden Parman netep seukeut semu bendu dumeh ngaraos asa diwiwirang ku putra teu nyangka den Parman nepi ka tigebrus kana dunya pamaenan. Parman, kunaon maneh teh eling henteu? Tetela maneh mah rek ngaruksa ka kolot. Paingan atuh bejad akhlakna. Ari resep kana ngadu mah. Burhan deui atuh ngantep wae. Apan Parman teh sarua anak Burhan. Namani Allah panyarekna pisan. Sur Juragan Suryaman. Kumaha Kang teh bet nyalakeun ka kuring. Mun kitu kuring nu ngajak tah aya jenisna. Ulah nyangka-nyangka kitu Kang. Tempas Juragan Burhan malik teu ngeunah. Mun bener aya panyarekna, turau Parman teu nurut. Metak naon mun Burhan bebeja ka dieu. Meureun ku Akang bisa dipegatan. Jeung tangtu moal aya kajadian nu sarupa kieu. Akang moal era, moal wirang samodel ayeuna. Salah Burhan ieu teh. Tetep aya dina salah. Abong geus jadi pagawean Burhan. Resep we sigana aya batur nu bodoh teh. Benang diolok, benang diala duitna. Coba lamun Burhan bener mah moal ngantep kieu. Sur Juragan Suryaman. Ulah nyalakeun ka kuring Kang. Parman nu salahna, Parman nu ngalakukeunana, nah make mamawa ka kuring. Lamun kieu mah kuring teu suka, cuk Juragan Burhan rada bedas kawas nu ambak. Nyalahkeun henteu, teu nyalahkeun henteu. Dari kahayang mah Burhan teh gancang bebeja ka dieu. Panyana teh Akang geus nyaho, lamun teu nyaho mah meureun ku kuring dibejaan ka dieu. Akangna deui atuh menitara ka kuring pisan. Abong kuring sangsara teu siga Akang. Mung we sigana teh ngalongok adi nu ripuh mah cuk Juragan Burhan nyaritana nyabit-nyabit perkara kaduluran. Atuh Juragan Suryaman ngajenghok. Memang rumasa jarang ngalongok tapi lain embung atawa lain teu ngaku dulur. Tapi ku kitu teh kusabab ngewa ku kalakuan Juragan Burhan lamun teu panuju teh mah geus teu panuju. Sabab gawena ngadu jeung rucah teu beunang pisan dielingan mere modal mah geus sababaraha kali. Tur lain saeutik tapi ludes deui da lain dimodalkeun dagang. Ieu mah dipake modal ngadu hayam. Ku sering-sering teuing mah ayeuna Juragan Suryaman jadi bosen mere modal. Nya nepi karanggang hubungan malah geus aya tauna kakara harita Juragan Suryaman kadatangan deui ku Juragan Burhan. Bubuhan Juragan Burhan aya perlu penting nyaeta rek ngagerjud duit. Kusabab kitu Juragan Suryaman jol curiga wae gede sangkaan yen den Parman teh kapangaruhan ku pamana. Ret Juragan Suryaman neuteup ka Lurah Tarman pok nyarita mani leuleuy. Palurah, ayeuna datos kieu buktosna. Laras geuning pun anak teh salah. Mangga bae kumaha saena supados aya dina kaberesan. Kanggo abdi mah data aya itu sinareng ieu, Pak. Mangga bae nyanggakeun tembal Lurah Tarman. Juragan Suryaman ngahruk ret Kaden Ahmad pok deui nyarita kieu. Cing teangan dina laci sugan aya duit simpenan. Tah kuncina Ahmad.
Mangga mama, tembal Den Ahmad geus teu loba omong, kunci lomari dicokot, jepret lomari dibuka. Kop kana duit nu numpuk nyaeta duit simpenan Juragan Suryaman jeung Den Ahmad. Aya sabaraha Ahmad? Duka tuh mama, da can dietang. Sok hitung heula, sugan aya 200 keur nyumponan ka palurah. Duit teh gancang ku Den Ahmad diberesan bari dihitung, sanggeus beres dibikeun ka bapana. Mung aya 250 mama, cek Den Ahmad bari netep. Mangga atuh palurah nyanggakeun ieu 200 rupiah. Sur Juragan Suryaman masrahkeun duit ka Lurah Tarman, nempok kitu mah Juragan Burhan katempo marah mai, sabab geus tetela maksudna teh hasil. Ret ka Den Parman nyeh wae seuri. Atuh nuhun Juragan. Cek Lurah Tarman bari nampanan eta duit, sup diasupkeun kana sakuna. Sami-sami palurah, mung punten wae tingawitan dinten ieu mah. Upami pun anak bade tumbat tambut teh ulah dipasihan, sawios kumaha oge omat ulah dipasihan. Nya kitu deui ka Burhan akang mihape Parman, kade lamun aya ka ditu heug milu tarohan ngadu hayam, omatnya kudu dicarek. Sakira-kira henteu ngagugu. Burhan bae buru-buru bebeja ka dieu, sabab akang embuh ngadenge sakali deui kajadian nu sarupa kieu. Jeung Burhan bae kudu kolotkeun, kudu bisa ngadidik Parman. Da Parman teh sarua keneh anak Burhan, jadi Burhan boga kawajiban pikeun ngadidik kana jalan bebeneran. Ulah pedah aing tukang ngadu, keun bae anak cilaka oge, keun bae jadi tukang ngadu oge. Tah dina lebah dieuna mah ulah ngingetkeun turunan bapana jadi tukang ngadu, pamana uwana jadi tukang ngadu keun wae. Anakna diajar ngadu dan nurutkeun turunan kumaha ceuk di luhurna. Nurutkeun turunan soteh ulah gorengna, ulah cawadeunana, tapi kudu benerna jeung amalna. Ku kituna omat Burhan kudu nyaah, kudu karunya ka akang. Cek Juragan Suryaman tandesna keran. Mangga Sun, mangga, cek Lurah Parman. Ari Burhan kumaha sanggup henteu? Kerabe mah sanggup teu sanggup Kang, tembal Juragan Suryaman. Nah, make nyebutkeun kitu, teu ngarti akang mah. Ari kasanggupan anak, peda oge nyarek atawa ngabejakeun ka akang. Nu kitu mah eueuh hesena, ngan teu sanggupna lamun Parman teu beunang dicarek. Sapoe nurut, isukna jol deui. Geura kuring teh rek kumaha ari terus-terusan dicarek mah. Urang karunya da puguh ka anak, peperiheur ngogo teu bisa. Urang salaku nu jadi kolot kudu nyaah ka budak. Ari hartina nyaah teh lain ukur omong wungkul, tapi kudu jeung praktekna. Urang nganteur kana kahayang anak, eta hartina urang teh nyaah. Ayeuna Parman boga kahayang, ku urang kudu dianteur. Lamun bener urang nyaah ka anak, ari sagala rupa kahayang anak dipegek mah. Karunya engke budak moal aya kamajuan, cek Juragan Burhan. Mawana teh kana goreng wae. Mohon nyamang kedah nganter kana kahoyong putra, upami sepuhnya mah cek Den Parman asa di jalanan pisan. Tuh da kumaha pamadegan Burhan jeung pamanna jeung Parman salah wae, teu umum jeung batur lamun boga pamadegan nu sarupa kitu mah. Memang nu jadi kolot kudu nyaah ka anak, kudu nganter kana kahayang anak, tapi kahayang anak nu kumaha nu kudu dianter teh. Mun kitu pi benereun pi untungan kakara dianter. Ari ieu mah kahayang kana ngadu, kana picilakaeun, piraku kudu dijujurkeun wae. Apa nari ngadu teh dilarang ku agama, ditemenangkeun pisan, sabab tetela hasilna teh lain keur kamulyaan, lain keur kasenangan, tapi sabalikna keur kacilakaan jeung kasangsaraan. Buktina ayeuna kakara diajar oge Parman geus tinemu jeung cilaka, komo lamun geus ngadu teu kudu jauh neangan contoh mah. Burhan sorangan kumaha, apan asalna Burhan teh sagala cukup, malah kasebut nu beunghar, tapi kumaha ayeuna karasa meureun susahna nya. Tah akang embu ngabogaan turunan model kitu, mata ku akang dicarek di halangan, nyaeta karunya keneh kana awakna. Ayeuna geus sakieu keun wae itung-itung pangalaman kaharep. Ku Parman ulah dipaju deui,
Burhan oge ari kahayang akang mah geus eureun tong ngagugot teuing nafsu sabab ngadu teh mawa kana cilaka jeung ongkoh eueuh jelema nu beunghar tina ngadu piraku urang kudu nyangsara maneh cuk Juragan Suryaman mere pamandangan. Bener Kang, ayeuna abdi ge keur naas tapi sanu nyaho isuk bageto abdi menang hasil nu cukup gede, jawab Juragan Burhan. Ulah ngarepkeun anu can karuhan. Lah, tong mikir nu acaan atuh. Ngarasakeun we nu enggeus-enggeus kumaha, tempas Juragan Suryaman. Keun wae Kang, perkara diri kuring mah kumaha kuring we, rek sangsara rek celaka oge. Ari akang geus ngewa mah teu jadi halangan. Ulah salah paham akang mah, lain ngewa lain naon. Ngan sakadar ngabejaan tina ku ngarasa karunya. Da Burhan teh adik akang. Komo ari Kaparman mah anak pisan, lamun teu nyaah teu karunya mah moal rek ngabejaan mangsa bodoh teuing rek kitu rek kieu oge. Tah Parman teu mimiti poe ieu maneh teu meunang pipilueun udah adu. Ayeuna mama sabar keneh tapi mun terus-terusan mah kapaksa mama mere tindakan, cuk Juragan Suryaman tandas. Mohon Kang tumutkeun atuh kasauran mama teh supados akang salamet. Den Ahmad kakara milu mairan nyarita, nah atuh ari porongos teh Den Parman melotot bari pok ngomong. Maneh matong pipiluan Ahmad, ngejedog we milu teuing pusing. Punten wae Kang, ari abdi mah sanes bade campelak kumawantun ka akang. Heeh, manggeus tong ngomong wae, ceuk Den Parman ngadeg-deg ambak. Jap, jampe Parman, teu perlu ambak, da Ahmad mah teu salah. Malah bener pisan kitu teh tandana karunya kalanceuk ulah ambak da sidik Parman teh salah, cuk Juragan Suryaman nengahan. Kang, kumaha lamun Parman kekeh milu ngadu? Tanya Juragan Burhan. Nya lamun sakira-kira geus teu beunang dibejaan ku akang mah terserah. Nah akang teh geus teu karunya teh nyaah kudu kumaha deui atuh. Keun wae lah kumaha jenisna, rek nurut rek henteu kuring mah teu nyaho. Kuring mah teu nyaho-nyaho. Apan ngaduna teh di tempat Burhan, piraku nepi ka Burhan teu nyaho mah. Nya tong kababawa, cuk Juragan Burhan ngeleper ambak campur jeung keheul. Keun wae da kitu kieu oge urusan abdi. Behna diberatan teuing, mun kitu abdi teh budak keneh. Apan ayeuna geus dewasa, geus kudu hirup sorangan. Milih jalan kahirupan sorangan, cek Den Parman semunu gregeteu nakeran. Bener man kitu, tapi ari milih jalan kahirupan kana ngadu mah sidik milih jalan nu salah, mama teu panuju. Keun wae da kitu kieu oge urusan abdi. Behna diberatan teuing, mun kitu abdi teh budak keneh. Apan ayeuna geus dewasa, geus kudu hirup sorangan, milih jalan kahirupan sorangan, cek Den Parman semunu gregeteu nakeran. Bener man gitu, tapi ari milih jalan kahirupan kana ngadu mah sidik milih jalan nu salah, mama teu panuju. Ya kumaha dari hasil mah senang we. Nya karep teuing ari kitu mah nganti semet ayeuna ulah rek ngarungsing ka mama lamun nurut bener bager tangtu ku mama oge dijujurkeun. Den Parman ngeluk tungkul manehna sadar kana kaputusan nu jadi bapa atuh harita tuluy teu ngomong deui siga nu nya rek nurut. Sumuhun Aden, kayong bapa oge tos liren ulah ngadu deui, tumutkeun wae piwuruk sepuh, cuk Lurah Tarman kawas nu nya. Mohon Pak, tembal Den Parman. Kumaha man rek nurut moal? Tanya Juragan Suryaman malih ka putrana. Sumuhun mangga mama. Ulah mangga tepuguh, ayeuna mangga isuk pageto ngancru deui, moal aya benerna kitu mah. Moal mama, jawab Den Parman. Awasnya lamun sakali-kali deui ulah sambat, tangtu ku mama geus moal dihampura sabab Parman ngaruksak batin kolot. Ieu teh lain sakali dua kali tapi geus sering pisan karasa meureun ku maneh oge nya. Jep lila jempe deui Juragan Burhan oge teu loba ngomong. Ngan panona bae mus-musret ka Den Parman. Siga nu mere isyarat, ret ka Lurah Tarman terus ngecepan nu dikecepan surti yen diajak balik atau pok wae ngomong.
Juragan, sanes kirang sono abi teh kumargi aya keneh ka peryogian. Punten wae bade wangsul, mugi ulah kirang-kirang ngahapunten. Rehna abi parantos ngaganggu kasalira juragan. Teu sawios, engke atunya urang tuang heula geura. Atuh nuhun juragan, dupi akang bade muli ayeuna deui. Ceuk Lurah Tarman ngareret ka Juragan Burhan bari jung cengkat nangtung. Ayeuna we ameh barang hayu atuh Kang. Ahmad, Rukmini, arulin kambangnya. Barang we jeung paremannya kaituna. Mangga Mang, enggal-enggalan teuing atuh Mang. Tembal Den Ahmad jeung Neng Rukmini hampir bareng. Nyeta loba pagaweon Mang teh. Cek Juragan Burhan bari koloyong keluar dituturkeun ku Lurah Tarman, gejelig turun kaburuan, terus ngincid balik bari hate saruka bungah. Dumeh geus hasil, maksud narima duit nu lain saeutik. Sedang Juragan Suryaman saditinggalkeun anak kusemah teh terus nyeksekan Den Parman, atuh Den Parman geus teu bisa nembal. Manehna ngan ukur ngahruk sakepeung unggek buek dah teh mah ngalayang kana duit nu 200. Nyipta-nyipta bagianana ti Juragan Burhan. Nurek balik ngarandeg heula di lebah kebon awi dumeh rek ngabagi dua. Nya, ceuk dewek oge hasil. Cek Juragan Burhan bubuhan di pikas serab. Kalurah oge ngomongna teh kasar kawas kasa sama bae. Tapi abi era Kang, lamun ieu Rusia kapanggih teh. Tadi oge meni ngelapar tembal Lurah Tarman. Bener-bener hariwangna teh puguh taratuman nyeun gawe goreng bubuhan wae harita mah kapaksa tina kusieun ku Juragan Burhan. Moal atuh moal bocor, sok kadiekeun duitna. Cek Juragan Burhan ka Lurah Tarman. Si duit teh gancang dibikeun. Tah keur maneh 15 perak. Piraku Kang? Kahayang mah dibere leuwih tina 15 perak. Nah yang sabaraha? Pira ge ngomong kitu wungkul. Daek henteu ieu teh ha? Cek Juragan Burhan nyentak ka Lurah Tarman ngan saukur bisa ngadeg-deg da puguh sieun teh. Sanes bade masihan salawe akang teh. Tadi nama bener ku dewek rek dibere salawe. Tapi kulantaran Parman mentana 150 wayahna we da dewek oge meureun ngan 35 perak. Cek Juragan Burhan ngarahul dasar tukang sarakah bebeja we kitu. Padahal kaden Parman mah paling ge dibikeun 50 perak. Tambihan deui we atuh Kang. Cek Lurah Tarman neuteup bari jeung ngeloperasieun. Rek diterima moal ieu teh. Daek geura tarima lamun mung geus milik dewek. Namani rewel teuing dewek oge kumaha cek si Parman. Sawios atuh Kang. Cek Lurah Tarman kapaksa nampanan duit nu 15 perak. Kitu mun ti tadi moal meureun disentakan. Nuhun sakeu oge ketang. Dewek geus dibantu, tapi awas mun maneh betus keluar, ulah sambat dewek bakal mere hukuman ka awak maneh. Cek Juragan Burhan bari nulak cangkeng sagala. Piraku deui atuh Kang, da be oge sanes nu gelo, percanten we ka abdi. Heueuh syukur. Jeung omat kasipan man oge maneh ulah ngomong-ngomong dibere 15 peraknya, dibere 50 kitu mun nanyakeun mah. Sumuhun, mangga. Ari ayeuna rek terus ka mana? Pada wangsul we. Heueuh jiga tuh, da dewek oge rek balik. Cek Juragan Burhan terus ngaleos ka kidul, ali Lurah Tarman ka kulon rek baralik. Kocapkeun pamiarsa, sorena Den Parman geus dangdan deui ayeuna mah katempona berag teu model tadi. Dumeh wae geus laksana maksudna teu nanaon cenah dicarekan ku kolot saeutik wae mah da geus kaala hasilna. Lumayan cenah aya keur pelesiran jalan-jalan. Sedot buukna di sisiran bari jeung hehewatan atuh Juragan Suryaman heraneun pok wae naros. Parman tadi mah katempona teh meuni nguyung pisan. Tapi nah ayeuna ngadadak jadi gumbira. Boga hasil naon Parman teh? Teu naon mama, bunga we dumeh kababaratos bebas tembal Den Parman. Ulah bunga-bunga teu puguh, anggur mah kudu mikir. Omean kalakuan nu geus kaalaman teh ganti kudu bener. Da bukti geuning kalakuan kitu teh nyilakakeun wungkul. Saleuheung kakara cilaka duit, kumaha lamun cilaka awak? Ingat Parman, mama ngahampura ngan sakali deui ieu. Sabab mama geus bosen, geus embung ngadenge deui diributan. Kudu mikir atuh, mama teh geus kolot. Meujeunna istirahat kana sagala urusan. Mun anak bener mah, meujeunna ngajamin mangsiun.
lain kieu terus-terusan tah tempo atuh Rukmini jeung Ahmad adi maneh ari ngariweuhkeun kolot kudu era atuh ku adi cuk Juragan Suryaman nyeksekan tapi Den Parman tetep siganu teu mirosea kahartos mama ku abdi oge cuk Den Parman lamun kaharti kudu bener atuh ongkoh bae ngarti tapi kitu deui sapoe dua poe we maneh mah ngartina teh ayeuna oge ngarti-ngarti teh boa isuk pageto mah ngan curud deui nya moal mama ayeuna mah abdi sadar mama cek Den Parman kawas nu heueuh syukur eta nu dipiharep ngan kade lamun bener rek nurut Parman kudu nurut ka mama ayeuna teu meunang ulin teuing model ti heula poe Minggu teu meunang kaluar ti imah lamun lain rek perlu penting mah malah teu meunang campur teuing jeung paman maneh. Nah mama nganggo teu kenging campur sareng emang apan Mang Burhan teh Mang abdi rai mama cek Den Parman api-api nu teu nyaho maneh mah teu perlu nyaho ieu urusan kolot sumuhun hoyong terang we atuh mama teu perlu pokona mah ulah we sabab paman maneh teh jahat kumaha mama goreng kalakuanana tukang ngagerejud tukang ngaruksak matak geus we ulah campur teuing sanajan jeung paman maneh kudu saperluna wae ngarti tacan kahartos mama ku abdi mah memang maneh can ngarti da puguh tara nyaho kana urusan kolot ayeuna mah nurut we ka kolot engke oge maneh bakal nyaho jeung teu perlu loba omong ka batur ka paman maneh oge caritaan mama teh ulah diomongkeun mangga mama ari ayeuna rek ka mana amangan kadinya tah kada rencangan tuh nyacek mama ulah udar-idar oge cikeneh apan dia ngomong teh nah erek nurut teh nurut kumaha cuk Juragan Suryaman gogodag da moal alami atuh mama sakedap tah kadinya kabaleh dinya pamong mama tos janji sareng rencangan kasaha cik rek kasaha sumuhun kadinya kada rencangan hese ngawarahna maneh mah man terserah ari kieu mah Sur Juragan Suryaman bari ngabalieur miceun beungeut sigana wae pusingeun Den Parman teu ngomong deui kalah ret netep sedang hate geus nerejel hayang geura jung indit sanggeus teh tela Juragan Suryaman jempe wae jung manehna cengkat geus teu pamitan deui koloyong wae kaluar lempangna mani rusuh na keran Den Parman kebat ka kidul saparapat jam antarana geus nepi ka imah pamana trok ngetrokan panto mamangna mang Den Parman gegeroan saha Parman yap ka jero man tembal Juragan Burhan rojol kaluar sup Den Parman asup ka jero gek diuk bet siga nu teu sabar pisan kakara oge diuk geus pok wae ngomong nanyakeun perkara duit teh kumaha mang duit teh kabagian sabaraha sewang ke atuh nginum heula kadinya da rusuh-rusuh teuing da duit mah henteu leungit keur butuh puguh oge abdi teh mang dia oge kumaha mah teu meunang kaluar tapi abdi maksa nyaeta geus kagok goreng mang nah kumaha kitu man dicarekan Parman teh cuk Juragan Burhan bari netep apan tadi oge basa aya mang kumaha pusing puguh mang abdi teh kitu kieu oge disalahkeun wae bet kawas dianggap anak tere puguh bener man maman mah kumaha teh disapirakeun teu model si Ahmad jeung si Rukmini mani diogo di ugung-ugung padahal ari cek mamang mah ka anak teh teu meunang kitu mamang lain rek ngarojok-rojok kana kagorengan tapi mamang rek naikeun darajat maneh sabab mamang karunya nempo maneh kieu teh garawe iraha si Rukmini atawa si Ahmad dicarekan ku mama ari maneh didenge-denge teh meni unggal poe pisan tah teu ngeunah mang teh man cuk Juragan Burhan mimiti ngarojokan Den Parman hulang Den Parman ngahulang pikir keur kolong katambah diangsonan kitu puguh we jol kairut Den Parman teh kaolo ku omongan pamana waktosna kabujeng saya pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.